welcome wae di lokasi welcome ngaliwat bos. Berapa nih parkir dong? Kata-kata buat viewers YouTube Atrok 86, Jangan lupa subscribe bos, like and comment, oke? Gaskeun we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kembali lagi di Atrok 86 Baraya. Gimana kabarnya Baraya? Semoga sehat selalu Baraya. Sekarang saya menuju Curug Roda Baraya. Ya, banyak pengunjung Baraya. Tonton terus sampai akhir ya Baraya. Well, ini Baraya persiapan mau menuju ke Curug Roda. Nih, persiapannya. Bang jalamun
cintamu dititipkeun muka sawah imut salira muka sawah ukur tetep salira muka sawah dedek salira gerak pelangkeun ka cintamu dititipkeun muka sawah imut salira muka sawah ukur tetep salira. Jang, ke kamaran Jang? Hah? Oh, masih tebi ya Jang? Tebi kene? Oh, tebi kene. Well. Teh, badai nona masih tebi ya, curug dora. Oh, sedap deui. Curug nama lumayan. Oh, atuh nuhun teh. Di patamanan nu pinuh ku keendahan ligana kembang nipenan harapan urang di tempat ieu nyanding sagala impian tepung tresna Belum sampai sini Baraya masih jauh. Curugnya masih jauh Baraya. Ini tempat parkirnya Baraya. Lihat teman-teman saya Baraya. Yang satu lagi masih di belakang Baraya. hate guliga bagja nu taya andina cinta urang mugia simpikeun carita urang duaan Capek guys. dicakeun Gimana? dina Oh, udah lah. jadi lambat Itu motor yang satu lagi hampir gak naik. cerita urang duaan diukir dina harapan mugia tetep abadi aya dina kalanggengan. Nih teman yang satu lagi baru datang Baraya. Gimana? Om Modang. Well kan saya di lokasi. Lokasi kan Hollywood bos. Berapa nih parkir dong? Kata-kata buat viewers YouTube Atrok 86. Jangan lupa subscribe bos, like and comment. Oke, gaskeun we. Kita berangkat Baraya. Gawe ulin dong. Healing dong. Menuju curugnya Baraya jalan kaki, soalnya motornya nggak nyampe ke lokasi. Kurang pada janji, janji di
mesin baraya. Ini alat-alatnya baraya. Ah, itu bawa apa? Impena wengi tadi kebentar jeung kamari nu aya hiji sanes nu sasari nya anjeun kakasih taati panutan siang jeung wengi teu aya nu lain deui. Lamunan nu kamari teu benten jeung kiwari anu katingali masih angger sami terobi mung salira hiji nya anjeun sungkeman ati pilihan anu tos pasti anu kaimpikeun anu katundangkeun teu aya nu lain iwati anjeun nu jadi lamunan nu jadi emutan teu aya aduana lian ti anjeun kanyaan nah hate kadeudeuh nah hate leah nangan ukur ka diri anjeun ngaitna ka asing nyantelna ka heman nyangkeut pangkeuh ukur ka diri anjeun teu kedah aya bimbang teu kedah aya ringrang salira sagala galana kamperan ka cinta. Lamunan nu kamari teu benten jeung kiwari anu katingali masih angger sami terobi mung salira hiji nya anjeun sungkeman ati pilihan anu tos pasti anu kaimpikeun anu katundangkeun teu aya nu lain iwati anjeun nu jadi lamunan nu Sana jadi baraya, emutan gedungnya itu. teu aya aduana lian ti anjeun Baraya. Ya, Baraya sekarang udah nyampe di lokasi tujuan Baraya. Ya, Baraya akhirnya
sampai juga ke sini Baraya. Nah, ini Baraya. Ini curugnya Baraya. Ini ada lokasinya Baraya. Mana sih Usminang? Mana? Mana? Kemang mana? Mana? Oh. Itu kan deh Kemang, Amina. Mana pokoknya aja? Hah? Oh, di Pencar tuh. Dan subscribe ya channel Atrok 86 Atrok 86. Hah? Saya Atrok 86. Hah? Bakal jadi artis tuh yang di YouTube. Hah? Di bawah kan dia jam. Anu tadi paling di jalannya. Tahu kemana? Kita tinggalin kan lah. Ada pohon. Tonton Atrok 86. Ombak laut bagi Tuhan jadi saksi cinta orang. Ombak laut bagi Tuhan jadi saksi janji orang. Ada dua Baraya, di atas satu Baraya, di atas satu Baraya,
Mana? Kayak tadi? Mana kayak tadi? Kayak tuh mana? Jadi merokok? Hah? Kau makan semua? Ayo. Sanajan aya mega bodas kehalangan hari tambah asa teu kapikiran. Hari sejarah kumaha ya Pak? Suruh roda ya. Kuning ayeuna Nah itu roda rumah itu. Oh pangohna. Jalan-jalan. Berarti turun kalau terakhir Pak tanya. Nasib Mohon viras nyebrang gitu. Nyebrang. melangkah dakunon bagja awak Ngaliwat. nandang tunggara cinta dan cerita makna baca tinggalkan
baraya. Angga. Tuh, banyak yang pengunjung baraya. Baru datang baraya. Mangga. Mangga. Cinta nan karita paknahan membaca tinggal dalam kandangan. Cinta nan karita paknahan membaca tinggal dalam kandangan. Harapan ukur harapan anu bisa kahontahan. Cinta nan karita paknahan baca tinggal dalam kandangan. Cinta nan karita paknahan baca tinggal dalam kandangan. Harapan ukur harapan anu bisa cinta nan karita paknahan baca Saya ada mau kanggo nyokel kejo, Pak. Contohnya anaknya tadi hilap, Pak. Aduh, gitu habis teh. Di kebun mah Pak, kreatif we ngadamel lah. Jadi itu penanganannya. Kieu ieu teh. Ini ya. Kami ngagulakeun kejo, ieu teh lah. Tiga ibu mohon. Ada iya orang.